nyaho aya seorang PNS diangkat jadi waliullah. Kok bisa gitu Kiai? Setelah dicek kanyahoan jadi walina kumaha? Setelah 1 tahun jasadna kuburanna dipindah, beleger luar biasa. Seuyit PNS. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata horeng loba nu mampu lamun di Garut baheula aya seorang PNS jadi wali. Takjub, seorang PNS di Garut, kula pemajikan orang Garut, nyaho aya seorang PNS diangkat jadi waliullah. Kok bisa gitu Kiai? Setelah dicek kanyahoan jadi walina kumaha? Setelah 1 tahun jasadna kuburanna dipindah, beleger luar biasa. Seuyit PNS. Lamun Gus Dur Raja jadi wali, tidak menutup kemungkinan Waka jadi wali mujbir. Wali mujbir, wali ngawinkeun salboga anak bae. Nah, iya. Begitu kula ngecek ke keluargana, kok masa hidupna kumaha sih seorang PNS bisa jadi hebat kieu? Ternyata sapatuna boga hiji doang sepasang, maksudnya bajuna boga 2 doang, nu ieu diseuseut, nu ieu dipake, nu ieu dipake, nu ieu diseuseut, dan lain-lain sebagainya. Teu boga 3, teu boga 4, 2. Selama hirupna mengabdinya untuk negara, itu pernah ngadahar duit selain daripada duit gaji. Aya ti sisi ti gigirnya nama teu hayang diiming-iming ku bupati, embung jang bupati bae kula mah cukup sakieu bae. Kunaon mana ieu diberi kesempatan ya embung, bahkan naik jadi kepala dinas teh naon gara-garana? Kepala dinas teh naon? Dasar aing bodoh teh nyaho tah. Itu kayak setolol kan. Aing nyampur jeung bodoh. Jadi odob. Nah, iya dihayangeun ditanya ku bupati, kunaon anjeun teh daek? Sekedar dunia gampang, tapi engke di akhirat mun ditanya ku Gusti, kula ngadahar nu lain hak kula, sedengkeun lamun eta terjadi neraka. Masya Allah, ngaleuwihan Ki Jamal tama pikiranana eta kiai na kiai GL eta tolol atuh nyaho tolol nu mana meureun teh mah nyelehkeun kiai. Masya Allah karim. Nah ieu seorang PNS lamun kula dicaritakeun seorang polisi ti Gus Dur, aya seorang polisi anu jadi diangkat jadi waliullah, seorang TNI. Masya Allah, atuh Allah mendeuk ngangkat wali gampang, nu mabok ternyata jadi wali. Tuh kamari kan kaula ka Maroko, eta teh nyabakan negara 1000 wali, nyaba deui ka Turki, negara pinuh ku aulia-aulia Allah. Di Maroko Masya Allah meringkak bulu ku nama ieu wali pohara jeung jelemana Masya Allah anu dihayang-alkeun dibayangkeun ti dia Afrika pasti hideung. Afrika pasti kajen kumaha ge hideung nyaho ka seeng bol seeng eta nyaho. Tapi ternyata barang datang ka ditu ya Allah jeung nu hideung, irung mararancung mata sararikit bule, ya Allah ya Rabb. Ieu ku garlis-garlis teh urang Maroko, horeng Afrika Utara. Anak ku Haji Agus teh beres hiji. Tapi lain eta itu gelis ya kos kita emang kumaha gitu. Begitu ditanya orang jajahan Prancis, jadi yang nama ngisang mah make tisu Haji Fendi nyobaan make tisu ngising, cobaan set diambulan goblok ye aja jalan memeranana tumbila tolol. Heran aing boga batur dinasibkeun ku Gusti Allah model kos kieu nasib oh masalah gitu. Nah terus kakonya ke Turki aya sahabat Abu Ayyub nu kurang sok diceritakeun Kangjeng Nabi datang ke Madinah, ontak na kabeh urang Madinah hayang kadatangan Kangjeng, hayang kacicingan ku Kangjeng. Instruksi ti Gusti Allah daripada perebut kumaha eureuna ontak trek cicing lah di Abu Ayyub.
setelah wafat Abu Ayyub Kangjeng Nabi, Abu Ayyub berjuang ke Turki, wafatlah di Turki. Kamari ziarah ke Abu Ayyub, tidinya ziarah ke konya. Ayah saha di konya ayah waliullah Rumi, Jalaluddin Rumi. Masya Allah, hebat Jalaluddin Rumi. Begitu datang ke itu perharu kulaku musikna. Begitu datang musikna terus baik kan Jalaluddin Rumi memakai musik. Rempag hati musik ilahi. Atau kalau kan sok nyanyi di kamar sorangan, dikendangan ku pamajikan, tilok anggus. Rajin. Nyanyian Rumi sebab waliullah. Ayah nyanyian apa? Cerita ruh. Masya Allah. Oh, Masya Allah tuh aing besar. Nah, ya Rumi, salah satu konsep Rumi untuk bisa Isra Mi'raj, ente mencintai seorang wanita ayah di hadapan orang, atau bahasa Rumi seorang laki-laki sedang bercinta, ayat kekasihna diharap dicoba ku kabogohna, cika bogohna Karawang ini asalkan sehektar dijual. Karawang jahat. Masya Allah, Masya Allah. Perehyangan mah akang, ya Allah. Imah tuh menjual, BAKB. Iya nu kita kuat mah. Kamana? Kadir rasa kedeng. Aduh, Masya Allah, rempag hati.